Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina channel YouTube utamina dina channel @mangdina mara anu nuju siap-siap wargi ngadongkeun dongeng Sunda nya wargi. Anu judulna sakumaha kauninga nyaeta Si Kulup karangan Kideksa. Dina dinten ieu wargi nyata bagian anu ka-37. Hanca urang katunda bagian anu ka-36 urang masih nyarioskeun harita Mang Alim sareng Mang Kodir teh anu ka bagian ronda tah. Harita anu dipika paur teh nyatana Si Kulup bisi ku si Jaka jeung si Oher kalayan Mang Isong nya wargi. Padahal harita aya Si Kulup tos aya nyampeurkeun ka pos. Kumaha jeung wargi sadayana nya mangga uli jeung ngadangkeun ke sadayana ulah hilap ye subscribe-na wargi di antos pisannya. Hatur nuhun mangga nyangakeun Si Kulup bagian anu ka-37. Jang Kulup nya syukur atuh jang salamet yuk. Urang nepangkeun heula jeung emang ye. Ceuk Mang Alim bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Si Kulup. Atuh tungtung nama sararea oge gukbab sasalaman, malah Mang Kodir oge pahibut milu sasalaman. Sanggeus sararea sasalaman gek Mang Alim diuk deukeut Si Kulup. Jadi teu dilapok Mang Alim nyarita ngajawab pertanyaan Mang Kodir. Dir, tetela si Isong jeung budak anu duaan teh teu araya di imahna. Malah ngahaja indung bapana ge dihudangkeun. Tapi yakin teu araya. Komo si Jaka jeung si Oher mah ari andi ti imahna mati beurang keneh cenah eta teh. Naon? Tapi kuring teh manggih nu aneh ye. Di sisi lembur aya 3 jalma anu keur leumpang tah, pauntuy-untuy. Apa untuy-untuy gitu tah. Silih cekalan tak-tak terus kukuring ditanya tah. Tapi nyaeta teu daekeun ieu. Daekeun ngajawab jarong jone leumpang. Tuh dia dicobaan dicaangan ku kayu api gitu tah. Tetela mah tak anehnya. Jadi anehna teh si kayu api teh teu daek hurung. Atuh lapur teh bisa katempo beungeutna. Rek diudag kaburu datang sieun. Jadi kapaksa kuring teh jeung Mang Hili teh balik ka dieu kitu tah. Pamanggih kuring teh Mang Kodir, ari lakon Jang Kulup kumaha ieu teh? Geus ditanya acan ieu ku Mang Kodir. Ceuk Mang Alim harita bari neuteub ka Mang Kodir. Ari nu ditanyana harita kalaka ngahuleng. Lantaran kaget ngadenge caritaan Mang Alim. Ngan Si Kulup anu tenang teh manehna geus ngarti yen upah untuy-untuy teh tang tukang Isong jeung baturna duaan teh. Tapi Si Kulup mah cicing bae teu nyarita. Manehna anteng ngabandungan caritaan Mang Alim jeung Mang Kodir teu dilapok Mang Kodir nyarita. Perkara Jang Kulup mah geus ditanya ku kuring. Hasilna Jang Kulup salamet teu aya itu ieu. Jadi ayeuna mah anggap beres we lah perkara eta mah. Ayeuna mah mending urang caturkeun pamanggih Mang Alim we lah. Sabab eta teh saha nu nyaho tarekah jalma jahat sangkan teu ditewa ku ronda nyatana ku urang. Taina kumaha lamun urang teang di ieu teh? Malah urang tuturkeun terus. Cik hayang nyaho ka mana leosna tah. Ceuk Mang Kodir bari singkil jiga nu hayang indit harita keneh. Oh kitunya teu nanaon kitu ge. Tapi di dieu mah tetep ieu teh kudu aya nu jaga saurang. Lantaran bisi aya nanaon ka dieu tah. Ceuk Mang Alim bari rutret ka Mang Kodir jeung ka Mang Hili. Nya ayeuna mah kieu we Mang, kuring jeung Mang Alim urang nyusul deui anu ngaleutiluan. Ari Mang Hili kitu tah sina ngajaga di dieu, sedengkeun Jang Kulup sina sare we lah. Karunya tas lumampah jauh, waya kieu can bisa sare. Lantaran diganggu ku si Isong apaan tadi teh tah. Mangkaning ayeuna teh geus liwat tengah peuting. Tak kumaha lamun kitu? Nya teu nanaon kitu ge lah. Yuk, urang ini teh we atuh. Jawab Mang Alim harita bari singkil sarung anu tadi geus dibeberkeun teh digulungkeun deui.
Terus harita disampaikan kana tak-tak. Arisa potong deui dipake ngabulan sirah. Meme indit bok Mang Kodir harita nyarita kasih kulup. Jang kulup ujang mah ulah ka mamana nya. Mending sare we lah sing tibra. Kene wayahna ngagoler dina palupu ge moal ayana naon dijaga ku Mang Hili ngan bisi tiris ye pake ye sarung Mang. Cek Mang Kodir bari porosot ngalaan sarungna terus dibikeun ka si kulup. Ari si kulup pimitina mah nolak manehna. Tapi kulantaran haben dipaksa ku Mang Kodir nya tungtung nama ditarima keur matiris ongkoh malapok si kulup ngajawab. Mangga mamang hatur nuhun kana kanyaah ti mamang. Cek si kulup parita bari terus diharudum ku sarung goledag ngedeng dina palupuh terus manehna ngarengkol. Reupeurem ronda anu tiluan mah teu didaret deui sabab memang geus tunduh ti tadi keneh. Wargi sadayana ari Mang Alim jeung Mang Kodir harita nya brale duanana arindit ninggalkeun gardu. Jadi maksudna mah rek neang deui nu alit-alitan tiluan. Duanana ngagerdig gagah pisan. Malah kacida untungna keur kitu burai bulan teh mimiti caang mega bodas anu tadi ngahalangan teh nyingrai katiup ku angin teh. Atuh buku Mang Alim dibungaheun pok harita nyarita lalaunan. Tah geuning caang ayeuna Mang Kodir da tadi mah poek atuh mani merdong. Aduh mangkaning poho teu maba obor baterai teu boga deui atuh rada hese ngaronda teh ieu. Kitu ceuk Mang Alim bari luak liuk bisi aya nu dicuriga. Malum keur aya kasieun teh bisi aya nu ngabongohan ka manehna. Ih ari Mang Alim ngaronda mah ulah mawa obor atuh. Lantaran moal bisa newak bangsat lamun aya. Malah matak bahaya lamun ngaronda mawa obor. Sabab batur mah bisa awas ka urang sedengkeun urang moal awas ka batur. Nya da sielo atuh ku cahaya obor mah. Malah anu hade mah urang teh kudu sarungkal salingker kanu poek. Sangkan bisa ngawaskeun ka tempat-tempat nu rada caang. Jadi lamun aya jalma anu nyurigakeun teh bisa gancang katara. Kitu tah sakuduna mah Mang Alim. Ceuk Mang Kodir harita manehna oge luak liuk nempuan ka tempat-tempat anu rada sunyi. Kumaha tuh anu sok marawa kokol awi Mang? Apane eta oge sarua kawas nu mawa obor. Yen eta teh tanda-tanda ronda. Jadi lamun aya bangsa teh bakal nyahun yen dilebah dinya mah aya ronda tah. Itu kok kituna tah si bangsa teh bakal nyalingker kanu teu aya sora kokol digana. Kumaha tah anu kitu Mang? Ah ari geus kitu mah nyaho kitu mah nya gampang. Ronda ge bisa bae bari mawa kokol leutik. Sarta teu nanaon ari ditakolan oge ngarahaneuteun jeung pikeun tanda yen aya nu ngaronda. Tapi Mang lamun urang mah nya kudu waspada yeuh. Sarta perhitungan teh kudu asak pisan. Sangkan ulah aya kajadian ronda ngidul bangsat atuh ngaler. Ta carana nya lamun urang ngaronda limaan, duaan ka kidul bari nakolan kokol, nu duaan lima ka kaler bari demit. Malah boro-boro nakolan kokol ngomong ge kudu haharewesan pikeun ngajaga bisi aya bangsat nu lumpat ti kidul ka kaler tah. Ari anu saurang deui nyaeta kudu ngajaga di gardu. Sangkan lamun aya nanaon bisa buru-buru nakol kokol gede nyaeta pikeun tangara ka balarea. Kitu tah alusna mah Mang Alim numutkeun kuring mah yeuh. Bener eta ge bener. Alus pisan eta teh. Tapi hanya kale urang mah nya ngarondana ngan tiluan ieu. Jadi kapaksa ngider duaan teh babarengan. Ari sakuduna mah ka kaler saurang, ka kidul saurang, di gardu saurang. Tapi teu naon lah, asal ulah ribut we urang mah nya. Kitu ceuk Mang Alim bari ngagilirkeun perah bedaug lantaran harita teh geus nepi ka sisi lembur. Malah ngan kahalangan kedua imah deui jadi tereh papanggih jeung anu untuy-untuyan tiluan.
Ari Mangkodir wargi sadayana poknanya ka Mang Halim. Nya teu nanaon da urang mangan tiluan ngarondana ge tapi ayeuna mah urang mikiran anu dihareupeun we lah maksudnya dihareupan lah. Nah, beh mana tah anu ngaleutiluan teh tah? Jauh keneh ti dieu. Ari tadi di mana tah kapanggihna? Ceuk Mangkodir bari ngarandeg heula leumpangna terus harita ngareret ka Mang Alim. Atureg Mang Alim ge eureun heula pok ngajawab. Tadi mah kapanggihna teh di sisi lembur belah kidul Mang. Tah, ngan majuna teh ka palabah dieu. Nu mata kuring tadi ngajak ka dieu. Kitu tah tadi teh. Jadi ayeuna mah urang pegah teh di dieu lah. Suganan aya ngaliwat ka dieu. Sabab tadi teh marajuna ngurulingan lembur. Mapai sisi bari teu ngomong. Ngan aya nu dipikasieunna teh sok sieun jurig we Mang Kodir. Gitu tah. Ah, muanya ya jurig alut-alutan tiluan Mang. Da jurig mah biasana ge sok sorangan ulina teh. Tah keun lah kumaha engkewe jadina. Yuk, urang neangan tempat anu buni pikeun ngintipna di mana nya. Ceuk Mangkodir bari rurat reret neangan tempat anu buni. Ayo atuh urang di ditu tuh tukang leut akiliman. Di dinya rada buni tah. Jeung aya bangku leutik di keur diuk urang. Ya urang kadinya. Alus hayu Jawab Mangkodir bari terus sarita leumpang deui. Nyatana maranehna ngajugjug ka tukang leut nu akiliman. Kabeneran ti dinya masih di ka sisi lembur teh. Malah mani plung-plong ka ditu ka dieu, tapi sabalikna tinu jauh moal sidik ka dinya. Wargi sadayana tekung selila harita Mang Alim jeung Mangkodir teh geus ngarempod dinu buni dariuk di bangku leutik tukang leut. Jep duanana ge teu ngaromong panonna nariteup ka sisi lembur ningalikeun siga aya anu ngaliwat. Maksad teh nalingakeun bisi aya anu ngaliwat. Nalah kaayaan sebi jempling malah teu aya angin-angin acan. Bulan ngemprai langit oge lenglang. Bentang baranang bari singkartip mata kuas. Dua ronda ngadedempes nungguan datangna anu ngaliwat. Hate Mang Alim dagdigdug harita wargi. Sedengkeun Mangkodir masa balikna manehna geus teu sabar hayang geura nempo kanu tiluan teh. Heuleut sawatara waktu wargi di kajauhan geus rentang-rentang aya nu datang. Nyatana tilu jalma silih cekalan tak-tak. Orang kang Insong jeung Jaka katut si Oher. Nu keur dihukum ku robala siluman maung teh kalayan parentah di Sikuluk. Bikelila tilu jalma teh bike deukeut kanu ngintip. Laleumpangna salse bae jiga nu teu boga kasieun jeung teu aya kacape. Padahal mah tiluanana geus teu karuateun ku cangkel, tapi teu bisa ngalesotkeun leungeun tina tak-tak baturna. Ari Mang Alim harita teh kabeneran ngareret kapala badatang nu tiluan teh. Atuh gebeg manehna ngarenjang pok kaharewosan ka Mangkodir bari Noel. Mangkodir, Mang tuh nu garelok teh geus daratang tuh. Kudu kumaha urang ayeuna ieu? Ceuk Mang Alim bari tunjuk curugna mani ngacir-ngacir bae. Diukna oge ngisen ka deukeut Mangkodir. Atuh Mangkodir oge mani celeugeg malah jung nangtung bakat ku hayang sidik pisan. Pok harita nyarita lalaunan. Walah, bener Mang Alim, bener ieu. Nah naonan eta manusa teh nya. Piraku teh capek eta jeung teu cangkeul. Urang tuturkeun ieu Pokona mah bisi jalma jahat anu pura-pura eta. Ayo Mang, bisi jauh panen ieu. Kidu cenah wargi ceuk Mangkodir teh. Bari singkil atuh sarungna oge ditalikeun dina cangkeng mani pageuh pisan. Bedugna oge dibabener deui. Malah ret-ret mageuhan ikatna. Atuh Mang Alim oge jadi eraeun, tadina sieun teh jadi kabawakeun wani pok ngajawab. Nya hayu lah urang tuturkeun ku urang. Hayang nyaho tah leosna kuring oge, nya hayang nyaho leosna narek haben wae ngurelingan lembur atau moal cenah. Hayu atuh Mangkodir. Tuh geus jauh manten geuning. Nya hayu gancangan atuh. Jawab Mangkodir bari gedig indit
rek nyusul anu ngalitiluan terus dituturkeun ku Mang Alim. Wargi nu mikaresep kana dongeng Sunda. Sahabai di mana bae alamatnya bo istri atau nabi pamaget nu anom sepuhna Widi jangan daungkeun wargi kasadayana suksana si emang depikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pangbebrahmana. Kusim geuring dikintunkeun ka wargi sadayananya. Ieu mah moal disebatan hiji-hiji da moal kasebat sadayana wargi dikumkeun ka sadayananya. Anu caket anu tebihna bo istri pamaget nu anom sepuhna. Atur nuhun ku perhatusan wargi sadayana mangga ayeuna urang lajengkeun bae carios psikolog bagian nu ka-37 ieu hirup ngadangkeun dugikeun karengsena. Sanggeus nyorang sabaraha pengkolan sarung kaling salingker ka bibir imah. Tungtungna srog Mang Alim jeung Mang Kodir ge ka palebah parapatan. Bere katempo Kang Isong anu keur pauntuy-untuy gancang kuduaan disampeurkeun. Lalimpang namani ngagedig dahayang bisa nyusul teh. Bareng geus aya tukangan Kang Isong, gero Mang Kodir nanya bari ngagorowo. "Hei nu ngantai, nanaonan eta teh euy? Saha maneh eta?" Kitu cenah bari ngagedig nuturkeun nu tiluan, tukangeunana harita icilik Mang Alim oge, sedeng nu ditanya boro-boro ngajawab teu ngalieu-lieu acan. Jadi jarang jon wae wargi harita teh leumpang tah bari silih cekalantakna. Nya kulantaran panasaran teu dijawab, gero Mang Kodir ngagorowok. "Hei anu ngantai, areureun heula euy. Kuring ronda ieu rek nanya ka aranjeun. Sok eureun heula. Cuk Mang Kodir bari ngagilirkeun pera bedogna. Tapi nu tiluan teh jarang jone leumpang. Jiga nu teu ngadenge sakitu Mang Kodir gogorowokan teh. Tungtungna mah Mang Kodir keheuleun pok nyarita ka Mang Alim lalaunan. "Mang Alim, si kasebelan teh jarang jone leumpang. Urang pegatan jalan Mang, malah urang palang ku awi lah. Tungtung awi urang cekelan ku urang duaan, piraku teu daek eureun. Ya, gencangan leumpangna atuh, urang piheulaan. Panasaran kuring mah yeuh." Ceuk Mang Kodir bari terus leumpang manehna ngagibrig setengah lumpa. Atuh gancang ku Mang Alim ge dituturkeun satengah keheul manehna teh. Da sabenerna mah Mang Alim ge horeaneun, bener horeameun ngan era we ke tugas anu matak maksakeun ngilu malah pok nyarita. "Nya hayu atulah. Ari kudu teuing mah. Jeung deui sakalian bawa awi tah. Kebeneran aya paranti moe daun kaung anu si Jamin eta tah. Keneula isukan bebejana mah beurang." Kitu ceuk Mang Alim bari nuduhkeun kana awi anu nanggeuh di bibir imah si Jamin. Aduh pok Mang Kodir harita ngajawab. "Walah, kabeneran atuh. Kan urang bawa ku kuring lah." Jawab Mang Kodir bari terus nyokot awi, geus kitu gedig deui leumpang, terus mengkol motong jalan. Jadi sangkan bisa miheulaan nu tiluan. Wargi sadayana heuleut sawatara waktu Mang Alim jeung Mang Kodir geus aya di hareupeun nu tiluan. Gancang awi teh dipalangkeun, tungtungna dicarakelan ku Mang Alim jeung Mang Kodir. Sarta narangtungna teh ajeg pisan, bari taki-taki pikeun ngahalangan nu ngalit. Panonna marolotot kanu keula leumpang bangun nu salse pisan. Bikelila Kang Isong jeung baturna beuki deukeut. Malah srog ka tempat nu rada nenggang, bereh ka tempo keduaan. Lantaran kacaangan ku cahaya bulan. Gebeg Mang Alim jeung Mang Kodir ngarenjag. Sabab yakin pisan yen nu keur ngantai teh Kang Isong jeung Jaka katuh si Oher. Jadi sakedapan mah duanana cara lohok bae wargi. Panonna molohok kanu keur leumpang, barang geus deukeut pisan pok Mang Alim nyarita ka Mang Kodir. "Dir, geuningan jiga-jiga si Isong. Itu si Jaka si Oher deh. Nya nanaonan manusa teh nya. Boboa kasurupan yeuh." "Heueuh bener teh salah si Isong eta mah. Tetela calageur manusia teh calageur manusia teh. Jigana mah kata nungku jurig jarian meureun. Aku dikumahakeun atuh ku urang ayeuna." Ceuk Mang Alim bari rada mundur lantaran nu tiluan geus deukeut pisan ampir nepi. "Cicing ulah mundur. Tah tahan anggulah sing pageuh tah. Ulah meunang lolos hese deui nyusul. Tahan sing kuat, tahan.
Cek Mang Kodir harita bari masang kuda-kuda. Awi anu dipalangkeun dicekal page pisan. Malah gerok Mang Kodir ngagorowok. Pop arareun isong arareun nanaonan maraneh teh ha? Eling atawa henteu? Awas lamun maksa maju dibabuk sak ku aing. Cek Mang Kodir bari mureleng tapi nu tiluan teu nembalan. Kalah regeureun sagedeung. Terus nu pangharipna luak liuk neangan jalan anu lowong. Barang red kayak kancaeun Mang Alim lowong atuh geuleuyung maraju deui harita nyalingker kagigireun Mang Alim. Anu megat mah harita teu dipalire, malah teu dideret-deret acan. Namun kitu Mang Kodir keheuleun hauk harita nyentak. Areureun sia teh kunyuk eureun nanaonan sia teh. Mang Alim ulah diantep atuh sok halangan di ku awi sing rekehep. Cuk Mang Kodir harita bari gajeng luncat ngahalangan nu ngaliwat. Nya kitu deui harita Mang Alim menepikeun kaluncat bari balangkeun awi. Ayeuna mah kawanina timbul deui lantaran geus yakin nu tiluan teh barudak di dinya keneh geuning. Sakilat ge jajalaneun Kang Isong geus kahalangan atuh reg anu ngantai teh ngarandeg. Tapi teu lila koreleng mengkol ka kenca terus maju deui balik ka urut tadi. Jadi henteu terus nerobos da kahalangan teh. Atuh nempo kitu mah nu duaan teh bati colohok bae. Lantaran ngerasa kaget ku kalakuan anu tiluan. Ditanya ngaharuleng panuna molohok kanu arindit bari jeung silih cekalan tak-tak. Akhirna manehna Mang Kodir leng duanana harita ngaharuleng jeung Mang Alim. Jadi lamun dipikir saliwatna bet hayang seuri. Tapi lila-lila mah jadi sing puliding bulu punduk. Lantaran beda karasana. Awak paranas tiris, kaayaan peuting sanajan caang ku bulan, bet kacida mata keungna. Sanggeus sadalila wargi pok Mang Alim teh nanya ka Mang Kodir. Mang Kodir, rek kumaha ayeuna ieu? Piraku rek cicing wae di dieu heuh. Kumaha ieu? Kumaha ieu lamun aya jurig jarian ieu? Ceuk Mang Alim bari ngareret, pluk awi anu dicekelan teh murag teu karasaeun. Ali Mang Kodir bari ngarenjag asa kagebah. Red ka Mang Alim pok ngajawab semeurewas. Teuing atuh Mang, aduh. Kumaha nya ieu teh? Beuh ameu cilaka ieu. Palang siang barudak teh kausap korod ieu. Kumaha lamun urang lapor ieu ka Mang Haris lah. Sebab ieu perkara teh bakal ngaributkeun lamun diantep. Ari geus laporan ka pangurus lemur mah pantenang urang teh hayu ah. Ceuk Mang Kodir bari gubrag ngaragragkeun awi cul wae ditinggalkeun manehna leos indit rek ngajugjug ka imah Mang Haris. Mang Alim mah harita teu dideret deui malah teu ngadaguan jawaban atuh kapaksa Mang Alim ge nuturkeun pandeuri lantaran ari dipikir-pikir mah tetela aya benerna usul Mang Kodir teh. Wargi sadayana henteu kacatur di jalana, Mang Kodir jeung Mang Alim geus tarpi ka pakalangan imah Mang Haris. Kalayan teu loba pikir, gerok Mang Kodir ngageungkeun Mang Haris bari ngetrokan panto. Mang Haris udang Mang, aya nu aneh yu. Teu dua kali ngagero gebrig-gebrig di jero imah anu datang. Teu liat kolotrak anu ngalaan tulah, brai panto muka, lol Mang Haris harita nolol bari nyarita. Saha nu gegeroan teh eta? Aya naon we kieu ngaudangkeun ka kuring? Ceuk Mang Haris bari ju turun kana golodog. Abdi pun Kodir Mang Haris. Kumaha ge aya nu aneh kapaksa we abdi teh kumaha wantun ngageuingkeun ka Mang Haris. Apunten we lah. Mang Kodir. Bagian rona Mang Kodir teh. Teu naon ari aya uruskeunneun mah. Sabab kewajiban kuring eta teh pok atuh. Gera caritakeun aya naon kajadian peuting ieu. Aya bangsat. Ah teu aya ari bangsat mah. Mung eta we aya 3 manusa nu kukuringan di sisi lemur. Danging matak lieur Mang. Jeung matak heran. Lalumpangna teh bari nyakelan tak-tak jiga anu lolong jeung anu torek. Sabab ditanya teu daek nembalan. Dititah eureun nyuruntul wae. Kitu teh Mang Haris. Eta Mang Kodir. Apaan teh ka jalmana eta teh? Urang dia atawa lain? Apaan geus katempo meureun ku Mang Kodir da caang bulan geuning?
eta ge katingali Mang Haris malah wawuh abdi ge. Jalmana teh kahiji si Isong nya, kadua Jang Jaka, katilu si Oher. Kitu tah nurutkeun panon abdi mah neng duka nu salaresna mah. Da geuning eta barudak teh jiga nu wawuheun ka abdi mah. Maksud teh barudak teh jiga teu wawuheun ka abdi mah mang. Kitu deui ka Mang Alim oge sami. Ceuk Mang Kodir bari nunjuk ka Mang Alim nu cicing bae. Geus kitu leung harita Mang Haris teh ngahuleng jiga nu bingung. Lantaran kakara harita aya nu kitu mah matak aneh jeung matak heran. Tapi sanggeus sadarila pok Mang Haris nyarita, keke dagoan sageudeun Mang Kodir. Kuing rek dangdan heula ieu. Engke urang teh anjeun kuring bebarengan. Ceuk Mang Haris kalacat unggah ka imah ari Mang Kodir jeung Mang Alim guk-gek dariuk di dagolodog. Duanana teu aya nu nyarita harita. Caricing bae bari ngadagoan Mang Haris. Tekung silila wargi Mang Haris geus kaluar deui papakeanna saged pisan jiga jawara. Malah make mawa bedog segala rupa. Pikeun ngajaga bisi ayana naon anu matak bahaya kana dirina. Geus kitu mah bra tiluan arindit deui anu lempang tila Mang Kodir terus dituturkeun ku Mang Haris jeung Mang Alim. Arindit tujuna sisi lembur belah wetan rek megat jajaraneun Kang Isong jeung baturna. Sanggis tarepi ka sisi lembur reg tiluanana harita teh areureun. Malah terus nyalingker kanu poek. Panonna oge rulat reret nempuan kanu anggang susuganan aya nu ngaliwat. Tapi harita mah sian katempona naon. Atuh geuk Mang Haris teh singogo terus diturutan ku Mang Kodir jeung Mang Alim. Tiluanana jarempe bae bisi ngagareuwahkeun kanu keur diintip. Ya heuleut sawatara waktu kurunyung anu untuy-untuyan daratang leumpangna anger kawas tadi. Bere katempo ku Mang Kodir atuh pok ngaharewos ka Mang Haris. Mang Haris, tuh tingali tutur naon itu naon tuh. Ceuk Mang Kodir bari nunjuk kanu keula leumpang. Aturet Mang Haris ngareret, barang bere teh lapisan sakumaha ceuk katerangan Mang Kodir tadi. Anu leumpang teh tiluan bari sidi cekalan tak-tak. Atuh leung Mang Haris mikir, telira ret ka Mang Kodir, ret di ka Mang Alim tungtung napok nyarita. Mang Kodir oge Mang Alim anu keur laleumpang teh aya tiluan. Kitu deui urang kabeh aya tiluan. Kulantaran ditanya teu nemalan, dititah eureun teu daek eureun, ayeuna mah ulah kapalang. Urang tewak hiji sewang. Terus paksa cenah diuk. Serta urang tanya naon sababna kikituan. Sabab lamun teu kitu mah moal beunang eta. Kumaha satuju yeuh? Ceuk Mang Haris bari ngareret kanu duaan. Atuh pok duanana harita ngajawab mani bareng. Satuju lah. Ceuk Mang Kodir jeung Mang Alim mani bareng. Atuh geus kitu mah harita jeung nangtung terus laleumpang rek mapag anu keur ngalit tiluan. Sararea tatan-tatan sadia tanaga. Bekelila beki deukeut malah waktosna wargi sadayana henteu nya kapan. Rupina dicekapkeun duikeun ka dieu we heula nya. Dongeng Sunda wargi dina judul Sikulup. Alangan kidik sabagian anu ka-37 wargi. Adong ieu sakumaha biasa didugikeun dina YouTube-nya wargi dina channel @mandina-mara. Ka wargi sadayana anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda. Saha bae di mana bae alamatna boh istri atli pameget na anu sepuhna. Sok sanaos ieu mangdupikeun dongeng sing tiasa hibur manah warginya atapi naon teh ngabeberah manah lah. Ku ngadamkeun ieu dongeng Sunda. Rupina hatur nuhun ku Mang Rupi parahatosan wargi sadayana. Yudi jeung baturai insyaallah enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Hatur nuhun ku paratosanana, widu jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.